mang euy. Naon mah? Biasa we lah budak ngaramanya. Dibalikan udah udah bungkusan. Oh no. Biji 2 pilih 4 5. Sinon mang euy. Naon mah? Biasa we lah budak ngaramanya. Ningali manuk teh mang Manuk kumaha? Tadi rek di mandian Iya lepas tuh. Lepas. Ya emang manuk naon? Manuk nama berarti sabaraha, manuk nama kan hiji. Manuk nama cuman ya lumayan aya hargaan. Hargaan. Heeh. Dieu we heula dieu heula. Kunaon teh mang? Cicingnya kolot mah mau lapal lah aja we heula. Manuk mana ieu teh? Manuk ieu aduh. Manuk nuri. Manuk nuri. Lain manuk nu dihandap. Ah, manuk nu lepas mah dihandap mah masih kana dieu. Pagahan keneh. Duh, aya kopi sagala deui ieu teh. Deh. Ayang lewat nyorokok. Nyorok kopi. Mari mau campur ngataan kopi na we. Pek atuh pek. Kan ya. Di mana gitu mang teh? Balik kaler. Kita nah, neangan manuk kepikeun ka dieu. Nyatan bisi we atuh ka dia kaburna. Si mang teh pernah atuh teh. Emang ieu tinggal budak ngora pokona mah yakin. Marean duit mang. Nah, itu kan lagi maraki-akian segala tuh. Iya modal 20.000 bisa jadi 2 juta mang. Oh, beraku. Secara percaya lah kita budak ngora aja. Harus diajar. Moal ah, di sekolah mah hari sekarang. Si mau jeung udud nanya. Astagfirullahaladzim nyoro kopi nyoro udud deh. Bae geus neangan manuk tadi kan menang-menang oyong aduh. Tenang ya orang kayak di JP di gantian di JP. Bisa tertarik ya, bisa tertarik. Empok mah. Empok. Dan tuh, JP modal 20.000 mang. Alah teh duitna nu di belah mana teh duitna teh apal duitna belah mana? Oke, duit namang gak ditarikan udana. Oh. Gitu. Orang tiga-tiga video teman. Bisa-bisa. Maka ayam manuk teh loba nu ngaliwat teh teman. Nanti apa manuk nu sana mah? Siapa? Tinggal itu gacor kieu ling gacor. Anjir. Ke di mah ajarannya. Di bagian ling gacor ku aman. Kayaknya bang. Aya itu ge di mah 50 dengan bingung ieu teh mah. Bukan 50.000. Heeh. 50.000 ieu teh. Kayak isukan bawa. Sana ka di dianya orang top upkeun. Aja meuli rokok. Rokok ge meuli nges JP. Bahasana teh JP mun menang duit. Cicing kolot mah kumaha udak nu ngora weh. Tapi bisa ngajanjikeun teh tah mah. Bisa. Oh, bisa. 50.000. Heeh, 50.000. Jadi 5 juta ya teh. Bener. Gaskeun mang lah. Ya itu kan tampernya. Kan Iya, pokoknya mah di tempat dia orang main ieu we lah. Main ieu we pokoknya mainnya geus apalah di bagiannya. Pokoknya mah ieu mah usaha cicing tapi ngasihkeun duitna gede ya. Dipake teh mah. Tapi ya teh mah usaha mah naon ah. Ya teu kudu usaha orang itu ya. Tolong. Udah di normal ngopi. Nggak itu kurang gitu tapi nggak penting orang gitu deh. Pada berburu maculnya. Nya heuh atuh urang mah ka imah teh keur dahar hungkul. Pada berburu macul, berburu ngoret aing mah aduh kata urangnya dia mah teh Tah eta 50.000 bubur macul eta. Heeh. Tah eta bagian ti pengorbanan tah mulengkei sukan mah geus ulah eureunnan lah maculin mah ripu lah.
Geus bebas semangat juga ieu. Rek nyobaan ah. Kayaknya 50.000 jadi 5 juta. Aya sertifikat ini. Aya motor. Aya Oh aya tenang eta modalnya tuh ganti modal tenang. depan dina 50.000 oge mah bakal naik mah. Nya kan misalkan lamun ayeuna yang lebih gede ya. Heeh. Kan butuh modal lagi gede. Misalkan ayeuna sertifikat timah tah, ge bisa beli gedung. Beli gedung ke. Eta soal manuk kumaha hargana sabaraha? Ah kan bae lah masalah manuk mah ayeuna mah. Engke, engke lamun ayeuna beak modal eta manuk bisa dijual. 3 juta. 3 juta anjing. Oh, udah manuk goleng sama manuk abal-abal Lain, menang ngurus. Tingali atuh. Iya tinggal modal 20.000 tinggal nges jadi 3 juta mah. Eta menang skater dibeli ada Ya gratis. atuh meuli. Oh. Cara gratisan dia mah. Ini kok gacor dia tuh. Menang link gacor ya. Satu jadi 150.000 nya eta modal sabaraha teh? Iya teh modalna teh kami teh di nol cashback. Oh. Cashback jadi 150.000 teh. Kesamain bonus cashback kan. Cashback. Ini halus atuh Ya itu tidak cashback. Bayangkan lamun ayeuna misalkan eta duit anu 50.000 di imah ditopatkeun. So ayeuna nya 50.000 kali 150 sabaraha bayangkeun ya. Beburuh macul eta 2 poin nya. Bubur macul 150 ada kilo poe. Kilo poe. Heeh. Iya bari jeung iya mampura cicing unggul ngopi udud. Ya tinggal. Kayak orang-orang tarik kan udana. Nah, aku boga udud-udud acan gini. Itu pantarina mah bingung jangnya kayak tadi kan rek bari ngopi bari ududnya lantaran ayeuna manuk kabur-kabur kan meuli udud-udud aja dan jangan heula manuk dia teh udah pokokna mah engke mah lamun ayeuna rek ulin tinggal ulin ke dinya pokokna mah di dieu mah nyempak video we pokokna mah ulah ka mana-mana gacor gitu. Coba lamun debat bubur macul bubur ngalet mah anjir suruh poeun tilu poe oge bari jeung eta ngeluarkeun kesang di bawah-bawah nya. Kecil ke. Ieu mah pura kieu. Ampun. Apa gitu mah teu dibaheula keneh main nu kieu. Tingali urang atuh ayeuna. Cing di dieu. Ah. Isukan mah rek mulai main nu kieu we ah. Udang sare buat tapi tong di beja-beja ka baturnya main nu kieu. Pokona mah online we nya. Bejakeun online itu usaha online. Oh my god. Wow. Mama ada beja. Nyonya geus meuli imah anyar, meuli mobil, meuli motor ya beja-beja.